Bismillahirrahmanirrahim. Palau kana maka lamun bukti ya si jalma ya saleh eta sholat ya si mantepi uluwiyin dina tempat anu luhur watado jeung eta tatap diana penjaman nu salat teh manariaya jalma yaro anu ningali si manha kana itu orat mendaeli tina sisi sampingna ieu si jalma lam yadur maka teu madarat itu kana yusolli fi uluwi tatau satik deui pada kamar dirinya nya titikna dirinya nembieu cek kamari oratna teh zaman nu salat teh ti gigir jeung ti luhur tak aya nama kumaha lamun si jalma teh salat teh di luhur gamara di luhur tapi di luhur nanti ente dicor kieu ya nya tanu hanap teh naon ningali eta tingali di dia lamun aya zaman nu salat teh di luhur tuh aya nu dihanap ningali kana oratna eta bantah teh salatna lain anu ningalina imah ieu anu salatna katingali bobogaan si Dani teh maka pan orat mati luhur jeung ti gigir aya ditingali ti handap mah teu nanan lam yadur tidak apa-apa tidak apa-apa lam yadur teu madarat jadi lamun aya jalma salat di luhur tuluy katingali oratna kudu dihanap tidak apa-apa sabab oratna jalma nu salat mah naon di luhur aja digigir ngajakeun si Dani mah asup kana sarung dihanap ateu nanaon teh qala parantos ngadawusa Sibro mulai si Imam Sibro mulai si fi hasyatihi dina hasyana itu Imam Sibro mulai si ala nihayati Romli kana nyarahan kitab nihayah kagungan Syekh Imam Romli kumaha cenah dawuhan Sibro Mulaisi yuwayu sanu jeung disunatkeun naon ayal basa yen make ieu si jalma asana siabi kana nupang alus bajuna ieu si jalma wayu padu jeung ngaraksa ieu si jalma ma'adalika satana ayal basa lama kana perkara kana pakaian ya jemalu anu gigindingan ya si jalma bi ku itu ma adatan dina adat walau aksaro sanajan leuwih loba minisna ini tinimbang dua pakaian wayata sarwala jeung make celak ieu si jalma ya cek Syekh Imam Sibro Mulaisi dina kitabna dina hasyahna nyalahan kitab nihayah kagungan Syekh Imam
Rek salat teh kudu make pakaian nu pang alusna. Yalbasa aya sana siang ieu. Ulah ieu mah rek ka kota. Rek ka kota make baju alus. Rek salat mah make kaos sangsang. Tidak boleh. Cek se imam si belum mulai si kudu numpang anyarna. Sok disebut naon? Raja na keneh. Jadi baju na teh raja na keneh. Wa yuapidu madalika alama ya jamalu. Jeung ngaraksa si jama teh dengikeun. Gegindingan make minyak sengit. Bajuna diis pokoknya mah numpang alusna jeung numpang gindingna nanti pakai sholat. Tapi numpang gindingna teh kudu cek batur. Adatan di dia ye kudu cek numpang alusna cek adat cek batur. Nyawa eta teh cek batur teh butut nu kitu teh. Jadi alusna teh cek sorangan sia eta mah. Jadi nu dimaksud alusnya alus cek itu tah. Tuluy waya tasarwala jeung make celak tah. Sunat make celak. Meuli atuh mah. Rawiya diriwayatkeun an Malikin ti Syekh Imam Malik. Bena tahiyati putra pameget atahiyah anana biasa istuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Paris Ahmad. Qala parantos ngadawu kanjeng Nabi annal estuna bumi dengikeun tastaghfiru eta minta hampura ieu taneuh bumi lil musolli kajama anu salat bisarawili kalawan make celak lain celak sarawili teh salah. Wayata sarwala jeung make lain sidi calana. Yo, yata sarwala teh make calana yo. Lain sidi maneh mah. Yo, make calana komprang. Sok disebut baheula mah aya calana sapina. Yata sarwala teh calana sapina. Calana sapina teh hanapeun tuwur luhureun iga mah mah hanapeun tuwur luhureun mumuncangan. Jadi tengah-tengah bitis eta ngaranna calana sapina. Jadi sunat make calana bisiki aya nu ditoong ti luhur teh adani katingali. Nya make sarung nya make celana. Kenapa? Aya hadis Kanjeng anal ardosa estuna bumi tastanfiru eta maca istighfar ya bumi lil musolli kalawan jamaah anu salat make celana sapinah bisarawili kalawan make celana lain sidi celana wa aula jeung ari pangutama nama wa aula sutri jeung ari pangutamana nutupan orat al komisu eta make gamis nya make gamis nya make calana. Kenapa? Sabab Kanjeng Nabi kantos ngadawu bumi taneuh malaca istighfar.
jam jalma nu salat make sarawil jeung gamis meuli tadi gamisna mun sarua lejing oge ngan ulah salat make lejing ngungkul mah nya make lejing nya make gamis ma'asarawili sama asarawili sartana calana panjang luhureun memoncangan hanapeun biti sumal komisu tuluy make gamis ma'al ijari sartana make samping sumal rida tuluy make naon solendang sunat aswat memakai celana make gamis tuluy make nah asalna sorban beres tah nyaritakeun naon kamari teh salat sasolat nomor kasabiji katilu wa rabi'u jeung ari nu kaopatna istiqbalul qiblat eta madhab kiblat li ayniya kana datiana kiblat yakinan barina yakin fil qurbi dina dekeutna kana Ka'bah wadonan jeung barina adon fil bodi dina tempat anu jauh lah jihatiha ulah kana jihatna itu kiblat ala sohihi netepan kana kawal anu soheh wa zalika jeung ari itu istiqbal teh bisodrin kalawan kudada labi wajhin bukan oleh wajah pihakil qaimi dina hakna jalma anu nangtung awil qaidiyah tawa jalma anu diuk waktal kiami dina waktu eukeur nangtung wakuudin jeung eukeur diuk ama pirukui anapun dina ruku wa sujud jeung sujud pamuddomul badani maka eta kudu nyondongkeun badan amal mustaji'i amal mustaji'u anapun ari salat anu bari nyangigir payajibu maka wajib itu istiqbal teh bil wajhi kalawan wajah kamu qadamul badani jeung kudu ngareupkeun badan wal mustalqi jeung ari anu salat bari nyangkere mustalqi naon cenah salat bari nyangkere mustalqi pakadalika maka tanya kitu deui nangkarak mustalqi pakada maka tanya kitu deui cara wajib nabil wajib ma'a ahmasihi sarta ma'a ahmasihi sarta cang sarta naon tunya dampal sukuna itu si jalma wayajibu jeung wajib naon lop wayajibu jeung wajib naon lop urosihi ngangkatkeun sirahna ieu si jalma qalilan sedikit inamkana lamun kongang ieu si jalma wada jeung ari istiqbal teh indal kalbi eta dina mungguh seh kalbi ngaran wa wajeng ari adati al muradu eta nu dimaksud binajri kulap binahri kulapan nari fi qauli ta'ala dina dawana Allah ta'ala nu malul pasolli li rabbika wanhar pasolli maka kudu salat anjeun li rabbika ka pangeran anjeun wanhar jeung kudu madhab kiblat anjeun
Nomor kaopatna syarat sahna salat teh naon? Naon? Madhab ka? Kumaha? Yakin atau wadon? Yakinan fil qurbi, wadonan fil bu'di. Jang urang bungul mata kudu yakin tapi kudu doan mau bisa yakin. Jang deket manu katingali kabahna. Madhab ka kiblat teh kudu yakin, jang urang bungul mah doan. Nyangka. Pokokna mah ka kulon miring saeutik. Ka kiblat miring saeutik ta eta teh doan teuing menerangjang teu mah. Teuing meneranjang teu nama. Disebut teh di padong. Di kumaha cenah? Make ilmu na padong. Eta teh 23 darajah. Pas kiblat. Baheula aya Habib Usman, ulama Betawi. Memang secara normal dadon teh aya 23 darajah. Cek pengarang sapieuna mah bukan 23 tapi 25. Beda saeutik ya. Cok Habib Usman depan ulama. Ieu nyanyawanan ieu. Ajengan leutik. Pan aing Syekh Nawawi mah alit. Langsung disampeurkeun debat. Kenapa make kieu kiblatna? Ari Syekh Nawawi mah lain doan yakin. Ayo ka kamar. Cek Syekh Nawawi. Dengikeun heula. Pasti hitung 25 darjah. Bentakeun panonna. Cek Syekh Nawawi, dibentakeun panonna. Tuluy we di muka pan aya leregan. Pas dibuka leregan teh, eta teh lempengan ka Ka'bah. Jadi katingali Ka'bah teh. Tapi itu Syekh Nawawi mah. Geus teu make ilmu deui. Eta mah ilmu teu bisa ngomong. Dibuka we tah tembokna di kitu. Patingali lempeng teu. Langsung lempeng ke Ka'bah. Teu bisa ngomong Habib Usman. Katingali teu. Langsung ngagablung teu. Wuduan. Langsung ngagablung. Habib Usman teh. Jadi jang anu jauh mah donan, jang anu deket mah yakin. Begitu. Kunaon madhab kiblatna? Bisodri kudada. Dada ieu. Bae beungeut mah teu madhab kiblat oge. Ngan makruh kamu sholat ke Allah. Sah. Da kudu madhab kiblat. Manaon? Ulah Nabi akeun ngagiwan, ngan makruh lamun sholat dua klieur. Ieu dua mun sholat peureum. Hayang usuk peureum. Hayang maliwat ieu teu katingali aya bangsat. Teh eta makruh. Sholat dua klieur makruh. Dan kudu madhab kiblat mah naon cenah? Jang saha labi wajibukan oleh wajah. Jang saha nu kudu teh? Pihak yel qaimi jang salat jalma nu bali nangtung. Awil qaili atawa salat anu bali
diuk waktal kiami dina waktu nangtung wal kuudi jeung dina waktu niuk ama pirukui wasujudi maka kudu pamu domul badani nyondongkeun badan tah badana disondongkeun ka kiblat kumaha lamun salatna teh bali ngagole nyangigil payajibu mangka wajib lil mutaji pikeun jalma nu salat bari nyangigil eta mah wajib bil wajib kudep kiblatna teh ku beungeut wa muqaddamul badani jeung kudu ngahareupkeun badan. Jadi kunaon cenah jangan nyanggil mah? Wa mustalqi jeung pikeun jalma nu salat bari nangkarak. Mangka eta mah sarta nikelkeun dampal sukuna jalma maka jang nu kitu mah wajib raf'u rasihi kudu naon cenah ngangkatkeun si pake anggo make jang naon jang salat balik nangkara dengekeun jang salat balik angkatkeun sirahna ka luhur saeutik lamun kongang ceuk saha eta eta teh ceuk indal kalbi syekh kalbi kunaon naon dalilna salat kudu make madhab kiblat naon dalilna pawali satro masjidil dan pawali lobika dengekeun heula pawali satrul masjidil haram bagelama kiblat teh madhabna teh ka Masjidil Aqsa ketika aya parentah Allah Kangjeng Nabi nuju salat lohor karek 2 rakaat tita mingkol kiblatna ka Ka'bah pawali satrul Masjidil Haram 2 rakaat mingkol ka kiblat ka Mekah ka Ka'bah asalna mah ka mana asalna mah ka mana asalna mah ka mana Masjidil aya nu aya di Palestina Yerusalem nu aya di Palestina Toloi qala padantos ngadau itu sekalbi fil mana wanhar dina makna lapad wanhar aya lapad Allah aya dawuhan Allah inna atoina kal kausar pasalli li rabbika wanhar teh hartina cek sekalbi mah harus madhep ka kiblat ai istakbil tegas nama kudu madhab anjeun al kiblata ka kiblat binarika kudada anjeun ai bisadrika tegas nama kalawan dada anjeun wanhar teh kudu madhab ka kiblat kudada dalil Qur'ana pasholli rabbika wan cuk saha eta teh cek se wal aslu jeung ari asalna pistirati dalika dina syaratna itu istiqbal teh qoblal ijma'i dina samemeh sepakat para ulama asalna mah kieu ya samemeh naon cenah
ngaranna ijma qauluhu ta'ala eta dawan Allah ta'ala nu bieu pawali satro pawali wajhaka satro Masjidil Haram pawali kudu mengkolkeun anjeun wajhaka kana wajah anjeun satro Masjidil Haram kana ayeuna Masjidil Haram ae pas takbir tegas nama kudu madhab anjeun bidatika kalawan dat anjeun fi sholati dina sholat qasdaha kana ngamaksud Masjidil Haram wajihataka jeung kana ayeuna itu Masjidil Haram sebelum ada ijma asal muasal madhab kiblat aya dawan Allah pawali wajhaka satro masjidil kan tadi bejakeun kalian qala parantos ngadawu sa as-Sarqawi Imam Sarqawi wal muradu bil jihadi ku jihad indal lugawiyyin numutkeun bangsa lugo ulama ahli lugo bahasa al ainu eta ain wa itlaqwa jeung ari ngucapkeunana itu jihad ala ghairi aini eta salianti ain majajan eta teh majaj kama seperti perkara kala nu parantos ngadawukeun itu masa Jiyadi Syekh Imam Jiyadi bisa Jiyadi bisa Jayadi. Jadi cek Imam Sarqawi mah nu dimaksud jihad teh numutkeun ulama ahli lugo mah ayan disebut nama majan wal muradu jeung ari anu dimaksud bil Masjidil Harami ku Masjidil Haram al Ka'batu Bilapi kalawan perbedaan kama figuri hadal maudi dina salian dia tempat minal Qur'ani tina Qur'an painau maka masjid maka saestuna Masjidil Haram teh mata utliko samangsa-mangsa diucapkeun bihi dina itu goero hafal muradu maka ari anu dimaksud bihi ku itu Masjidil Haram teh jamul harami eta teh kabeh taneuh haram. Ya cek Syekh Imam Jayani nu dimaksud Masjidil Haram teh naon? Naon? Ka'bah. Cek Bandung cek Syekh Imam Jayani nu dimaksud Masjidil Haram teh naon? Sabab ketika berbicara madhab Masjidil Haram tidak ada lagi alasan pasti Ka'bah. Kenapa disebut Masjidil Haram? Atau masuk disebut tanah haram? Hah? Sabab lamun geus asup ka Mekah nu asalna halal jadi haram. Nu asalna halal jadi contoh mun dibungul nyambut jukut teu haram. Mun keur munggah haji di Mekah nyambut jukut didenda jadi haram. Mun dibungul mun diurang moro sato anu eueuh nu bogana halal. Mun di Mekah mah
haram. Jadi nu halal di salian ti Mekah, di Mekah mah jadi mata disebut tanah haram. Tawa Masjidil Qala parantos ngadawu itu Imam Payumi. Kenapa Imam Payumi? Sabab fil misbah di hareupna aya kitab misbah. Anu bogana kitab misbah teh saha? Syekh Pak qauluhu alidahu an Allah ta'ala nu malur pasama mangka eta tetep di itu tempatnya wajhullahi ari jihad Allah ay jihatuhu tegas nama jihadna Allah alati anu amaro geus marentah Allah kum ka aranjeun kamarane kame bi aku itu jihad wa ani ibni Umar jeung katampi Ibnu Umar na saestuna eta sama wajhullah teh nu jilat eta diturunkeun fi sholati dina salat ala railati luhureun tutumpakan waan atoi jeung tina ato pamir nu jilat diturunkeun itu ayat fistibahi dina di jalma anu salilu fistibail kiblati di jalmaan fistibail kiblati na jalma anu salilu kana kiblat intaha paragat kaul Imam Payumi. Kunaonnya salat make kudu madhab Ka'bah? Hah? Ka mana we? Salat mah ka mana we? Maka jawabna memang ka mana we salat. Kenapa atuh kudu madhab kiblat? Maka jawabna allati amarukum biha. Dititah ku Allah. Lain hatina Allah aya di Ka'bah. Kenapa salat kudu madhab ka kiblat ka Ka'bah? Lain hatina Allah aya di mana? Di Ka'bah. Jadi jawabna sabab alati amarokum biha dititah we ku Allah. Itu sabab dititah ku Gusti Allah. Waya jojo jeung boleh tuh boleh naon tarkul istiqbalil kiblati ninggalkeun madhab kiblat fi halataini dina dua tingkah boleh teu madhab kiblat salat dina dua tingkah al ula ari nu kahijina bisyiddatil haufiyata tetep dina salat waktu sieun faida tahamal kitali di mana-mana tahamal pakai wuh perang walam yata makan ujeng teu bisa ya jama-jama mintal kihi tina ninggalkeun anak itu nyetal bihalin kalawan tingkali bihalin kalawan tingkali kilatihim karena saeutikna itu muslimin wa kasratil adwi jeung lobana musuh awis tadal haufi atawa banget pisan naon al haufus sieun walam yaltahim jeung teu campuh
naon alqitalu peperangan walam yakmanu jeung teu aman itu muslimin ayar kaba kana yen numpak saha aduun musuh aktapum kana perang na itu muslimin lao au walau tapalaku lau walau tapalaku jeung lamun papisah itu muslimin salu maka salat itu muslimin bihi sabil imkani kalawan ngitung-ngitung kakongangan walaisa jeung teu meunang laum ka itu muslimin naon tahirun ngahirkeun anil wakti tina waktu ya salat meunang teu madap hiji dina dua tingkah hiji dina waktu keut sieun banget sieun naon cenah banget cek si Dani teh kumaha mun sieun ku jurig teh dihareup kakulon manep kiblat nu kangen jurig we nya jurig nek tukangan sieun maksud si datal hauk di dieu mah salat dina nalika banget sieun keur perang musuh banyak muslim sedikit sieun maka kita dibagi-bagi aya nu nyang hareupan musuh tuluy salat malik ka dieu nu kangen musuh sakali ewang kieu nu salat maju kitu eta mah rek bating musuhna aya di kiblat bebas eta mah lamun keur banget sieun atawa henteu saeutik mah muslimin teh loba ngan sieun we keur pacampu lamun papisah teh tah lamun papisah keur ngariung kitu maka eta mah pepe salat sakumaha kongangna sakumaha kongangna bebas nu penting ulah ngahirkeun waktu alhalatu ari tingkah asaniyatu anu kadua pina pilati eta tetep dina salat sunat pisapari dina waktu keur nyaba al mubahi anu dimeunangkeun palayus taratu mangka teu disalatkeun naon tolo jauhna ieu sapar wa aqaluhu jeung ari pangsaeutikna ieu sapar teh ayu sapiro eta yen nyaba ieu si jalma ila mahalin kana tempat layas mau anu teu kadenge pihi dina itu mahal teh naon anidau jumati adan jumah paya jojo maka boleh lil musafiri kapikeun jalma nu nyaba naon naon at-tanapulu salat sunat rakiban barina anu tutumpakan wa masyan jeung barina anu lempang ila jihati maksodihi kana jihad pangmaksudan itu musafir pisapari tawili pisapari dina nyaba at-tawili yang jauh wal qasiri jeung nyaba anu deukeut inna summa inna raqaba tuluy lamun numpak itu musafir ada bata kana naon ana tutumpakan walau pinawi hudajin sanajan dina saumpama tanduk layajibu mangka teu wajib alai ka itu musafir naon wadu jabhatihi nonton tarangna itu musafir pirukui dina ruku wa sujudihi jeung sujudna itu zaman musafir ala sirojiha kana luhureun selakna itu dabah selak teh anu aya nih pada di dieu bandungan
tingkah nu kadua nu menang salat teu madhab kiblat teh salat naon? Salat naon? Salat sunat. Dina waktu ke nyaba anu dimenangkeun. Nyaba nama palayus taro tutuluhu akluhu. Ai salat sunat mah rek nyaba deukeut rek nyaba jauh. Rek ka pasar Cianjur boleh. Salat dina motor. Asa salat naon? Asa salat naon? Salat sunat. Kumaha cenah rukuna eureun heula? Boloho nu eureun heula mah. Bisa salat dina motor? Bisa teu? Kumaha coba? Hah? Hah? Kumaha? Hah? Nantong. Yo. Tima butuh heula. Da biasana sok salat duha. Pakali-kali can salat duha. Apa salah dina motor teh salat. Allahu akbar dibayangkeun Allahu akbar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Teu kudu jauh. Jadi teh mah deukeut oge teu naon. Ngan salat. Ngan salat sunat. Teu kudu dipadepkeun heula ka kiblat motorna. Ka mana? We jalan tuturkeun. Ieu mah kulantaran madep ka kiblat, jalan ge ka sawah ku kudusukan modal atuh kitu mah. Jadi nuturkeun. Nuturkeun. Allahu akbar, bayangkeun takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Ulah peureum. Alin langsung Allahu akbar ruku bayangkeun rukuna. Subhana rabbiyal adi wa bihamdi subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Bayangkeun we. Entong sami Allahu liman hamidah atuh lampuh na motor mah. Jadi sami Allahu liman hamidah jadi kumaha cenah? Sa itu atawa salat wajib menang salat dina kendaraan ngan tapi ieu mah di mana-mana nyabana jauh. Dengeng ulah Jumat maneh mah. Gambaran sapoe sapeting tawa salapan poe perjalanan dina kapal. Tawa dina kapal di luhur pan leumpang pilaku eureun heula kapal teu labu. Maka menang teu madhab kiblat kumaha we. Kitu eta teh. Ngan eta mah salatna dina naon? Nyabana kudu jauh. Allahumma ini saudatuka ma'alam tanihi pardudhu laya inda hajati alaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin.